Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Anu tos haladir momen ngararomen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Hum ari ahlul jannah wa azwajuhum jeung pirang-pirang bojo-bojona ya ahlul jannah fi dilalin eta yarina ieu-ieu yakni ngamaksud Allah ahlal jannati kali sawarga wa azwajahum jeung pirang-pirang bojona ya ahlul jannah yakununa tabukti alul jannah bidilali asjari wa jannati eta aya dina pirang-pirang ieu pirang-pirang tangkal anu aya di surga alal araiki kana pirang-pirang katil muttaqiuna eta nu nyararande kabeh aisaro iri tegesna kana pirang-pirang ranjang bil hijali kalawan make kulamu. Kala ngadawu sasa labatu salabah siga panganten la takunu moal bukti naon arikatun katil ila ida kana kecuali di mana-mana bukti alaiha tetep luhureun ieu arikah hijalatun ari kulambu qara'a maca hu kana ieu pidilalin sam jatuh hamzah wal kasai jeung Imam Kasai pidulalin kana lapad pidulalin bidomi doi kalawan domah gendona jadi lain dilalin tapi dulalin min ghairi alif jam'i dillatin barina teu make alif jama' tina lapadillah lahum eta tetepikeun ieu alil jannah fiha dieu jannah faqihatun ari bubuahan walahum jeung eta tetepikeun ieu alul jannah ma ari perkara yadauna anu mikahayang ieu alul jannah kana emak aimat tegesna perkara ya tamannauna anu ngarep-ngarep ya alul jannah wa yastahuna jeung mikahayang ya alul jannah waruya jeung diriwayatkeun an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta sasauran ya Ibnu Abbas ma yukhtarun teu dikertegkeun ala qulubi alil jannati kana pirang-pirang hate ahli surga qabla ayati adina samemeh yen datang ala alsidatihim kana pirang-pirang latahani alul jannah ila yakunu kecuali bukti naon dalika syai'u eta perkara hadiron eta nu hadir jadi can ge diomongkeun kakara dikeretegkeun geus aya dihareupeun indahum disandingan ieu alul jannah yaqulu ngadawu sallallahu Gusti Allah taala barina malur Allah ceuk Allah ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring utlubu kudu menta ranjeun kabeh minni ti kaula ma kana perkara tatamannauna anu ngarep-ngarep ranjeun kabeh hu kana ieu ma payat lubu tuluy menta sang ibadu pirang-pirang hamba minallahi ti Allah ma kana perkara ya tamannauna anu ngarep-ngarep ieu ahlul jannahu kana ieu ma sumaya kulu terus ngadawu sallallahu Gusti Allah taala barina malur Allah ceuk Allah qad atoitunya tamikeun kaula kum kamarane kabeh mah kana perkara tamanaitum anu ngarep-ngarep maraneh kabeh hal raditum naharido maraneh kabeh anni ti kaula
Payaquluna tuluy nyarita ya ahlul jannah ya Rabbana nun Gusti Pangeran abdi mah teu lana eta tetepikeun kami lanardon terido kami an ka ti Gusti. Wa qad ataita bari nyata geus maparin Gustina ka kami makana perkara lam tuti anu teu maparin Gusti ahadan ka salah saurang oge pakai palanardo atuh kumaha teu ridho kami an ka ti Gusti. Payaqulu tuluy ngadawu salo Gusti Allah taala barina malur Allah o ati maparin kaula sayan kana ji perkara azyada kalawan leuwih tambah minal awali tibatan nu kahiji. Payaquluna tuluy nyararita ya ahlul jannah ya Rabbana nun Gusti Pangeran abdi mah teu asai wari perkara alladzi anu wa nuarila di ajadu eta leuwih tambah min hada tibatan ieu. Payaqulu tuluy ngadawu salo taala Gusti Allah taala ardo ridho kaula ankum ti maraneh kabeh wala agdobu jeung teu bendu kaula alaikum ka maraneh kabeh abadan dina salawasna. Mudah-mudahan urang asup salah sahijina. Waruya jeung diriwayatkeun an Anas radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu inna fil jannati sanyana eta tetep di sawarga wadian ari hiji jurang minal miski tina kasturi. Paida kana tuluy di mana-mana bukti naon yaumul jumati poe jumaah juyinat tah dipapaesan ieu wadi di mana yiro ku pirang-pirang cahaya min nurin tina cahaya. Wa alaiha jeung eta tetep luhureun ieu wadi annabiyuna ari para nabi kabeh wal ulama ujung para ulama wasyuhada ujung pirang-pirang nu maot syahid wal mukminuna jeung jalma nu iman kabeh kulluhum marisa kabehna ieu nabiyun ulama syuhada jeung mukminun yadkuruna eta reling ieu nu kabeh Allah ka Allah taala barina malur Allah wa yusabbihuna jeung maca tasbih kabeh wa yahmiduna jeung maruji kabeh summa yaqulu tuluy ngadawu salu Gusti Allah taala barina malur Allah ceuk Allah salu kudu menta maraneh kabeh nika kaula ya ibadi hai pirang-pirang hamba kaula payaquluna tuluy nyararita ieu ahlul jannah nas'alu menta kami ka Gusti ya Rabbana nun Gusti Pangeran abdi menta nate ridho ka kana karidoan Gusti. Payaqulu terus ngadawu salo taala Gusti Allah taala qad raditu nyata ridho kaula ankum ti maraneh kabeh ridon kalawan ridho sanyana. Uhelu ngahalalkeun kaula lakum ka maraneh kabeh dari kana lembur kaula surga teh sumaya qulu tuluy nyarita salo Gusti Allah li ridwana ka malaikat ridwan ceuk Allah ya ridwanu hei ridwan atim kudu mere dahar anjeun aulia ika pirang-pirang kakasihku kaula payutuna tuluy marere payutuna tuluy dibere ieu alul jannah bi anwail atimati ku pirang-pirang warna pirang-pirang dahareun payaquluna tuluy dalahar ieu alul jannah wa min ta'amil jannati akilin teh wa yasrabuna jeung ngararinum ya alul jannah wa min labanin wa asalim musaffa isyaribin wa yaskuruna jeung salukuran ya alul jannah bisururi kalawan bunga wasofai jeung bersih hate. Paida parobu tuluy di mana-mana paragat ya alul jannah minat ta'ami tina dahar yaqulu tah ngadawu salo taala Gusti Allah taala salu kudu menta maraneh kabeh nika kaula ya ibadi ai pirang-pirang hamba kaula uti tarek mere kami kum ka maraneh kabeh. Kumaha jawab alus surga payaquluna tuluy nyararita ya alus surga nas'alu menta kami ka Gusti ridho ka kana karidoan Gusti sabab eueuh deui nu paling dipekayang ku ahli surga kecuali karidoan Allah yakni ngamaksud Allah yakni ngamaksad ya ahli surga jamalaka kana kagindingan Gusti geus kitu mah sumayuk sapu tuluy dibuka naon al hijabu tutup payang duru tuluy ningali sal ibadu pirang-pirang hamba bi qadri maratibihim kalawan ukuran pirang-pirang martabatna ieu ibad ningali ka Allah kuntum satarawuna rabbakum kama tarawdal qamar lailatal badri atawa wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah ngan ningalina hamba ka Allah sesuai jeung martabat dirina ketika di dunia lamun tukang ibadah pisan namun para nabi jelas gitu lamun suhada siddiqun tamukminun itu tergantung martabatna
ma tegesna perkara sanu ngresakeun sa Allah taala Gusti Allah taala payarauna tuluy naringali alus sarga hu ka Allah karuyatil qamari tagening aya saperti ningalina bulan Lailatul Badri dina peutingan purnama payakhiruna tuluy ngajarungkel ieu alul jannah sujadan barina sarujud summa yaqulu tuluy ngadawu sa Allah taala Gusti Allah taala lahum ka ieu alul jannah ya ibadi pirang-pirang hamba kaula irfa'u kudu ngaluhurkeun marane kabeh ruusakum kana pirang-pirang sirah aranjeun kabeh laisa teu aya naon teh laisa teu naon hada ieu waqtas sujudi eta waktu sujud hudang anu lain waktu sujud waruku'i jeung waktu ruku bal waktu musyahadati jamali dil jalali balik ta waktu nyaksi kagindingan nu ngagaduhan kaagungan bidalika yaumi dina ieu poe rodiya ridho sallu Gusti Allah taala baina malur Allah anhum ti alul jannah warodu jeung rarido ya alul jannah anhu ti Allah Allahumma ya Allah urzuq muga Gusti ngarizkianna ka abdi sadaya ridho ka kana kariduan Gusti disebutna teh lebaran sabab ari lebaran teh aya 3 2 di dunia hiji di akhirat mana di dunia Idul Fitri jeung Idul Adha mana di akhirat nyaeta ningalina ahli surga ka Allah Subhanahu wa taala kanikmatan surga teh amis ngan ningali dat Allah jauh leuwih amis sehingga kanikmatan surga geus teu karasa deui kaelehkeun ku nikmatna ningali dat Allah lamun diibaratkeun kanikmatan surga amis siga gula kanikmatan ningali Allah siga madu itu matak ieu lilladina ahsanul husna wa ziyadah lilladina eta tetepikeun jalma-jalma ahsanul garawe hade ladina al husna ari sawarga wa ziyadah jeung panambahna naon panambahna nyaeta ningali dat Allah di surga salamun ari ieu kasalametan qaulan barina ucapan mi rabbir rahim ti pangeran anu mawelas ayu salimu tegasna maca salam Allah alaihim ka alul jannah qaulan kalawan caritaan ayaqulu tegasna nyarita salu Gusti Allah lahum ka alul jannah qaulan kana hiji caritaan waruya jeung diriwayatkeun an Jabirin katampi ti Jabir radhiyallahu annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam baina ma'alul jannati di antara ari ahli surga pina imihim eta aya dina nikmatan ieu alul jannah idsato'a atau idsato'a ujug-ujug nyorot lahum kayal jannah naon nurun cahaya aya cahaya sumirat paropau tuluy ngarangkatkeun yalul jannah ruusahum kana pirang-pirang sirahna ieu alul jannah paidan tah dina nalikana ieu Rabbul Izzati ari pangeran anu ngabogaan kagagahan qad asyrafa tanyata naik ieu Rabb alaihim kaya alul jannah min fauqihim ti saluhureunna ieu alul jannah pakola teras ngadawu Allah assalamu ari kasalametan alaikum eta tetepikeun maneh kabeh ya alal jannati ahli surga padalika mangkari qala mana qouli eta makna dawan Allah taala salamun qaulam mir rahim payang duru teras ningali Allah ilaihim kayu alul jannah wayang duruna jeung naringali alul jannah ilaihi ka Allah taala baina malur Allah walaya tapituna jeung teu ngalalieur yalul jannah ila syai'in kana naon-naon min naimin tina kanikmatan madamu salagi langgeng yalul jannah yang duruna eta naringali yalul jannah ilai ka Allah tu geuning aya payan sauna tuluy paroho yalul jannah an naima kana nikmat kullahu tegasna sakabehna naim bila dati musyahadati jamali dil jalali kulejatna nyaksi kagindingan nu ngagaduhan kahagungan hatta naon teh ya tajiba sehingga narima kahalang Allah anhum tialul jannah payabgot ulu nyesa naon nuruhu cahaya Allah wa barakatuh jeung barokah Allah pidiarihim di pirang-pirang lemburna alil jannah hatta yarauna sehingga naringali alul jannah kalau sanian dina nu kadua wa salisan jeung dina nu katilu wakila jeung dicaritakeun naon tusallimu maca salam alaihim ka alul jannah sal malaikatu malaikat mirrobihim ti pangeran ieu alul jannah qala ngadawu samuqatilun imam muqatil
Tadhulu bakal asub sal malaikatu malaikat ala alil jannati kali sawarga mingkuli babin tina setiap panto yaquluna nyararita ya malaikat salamun arika salametan alaikum eta tetepikeun marane kabeh ya alal jannati ali surga mirabbikum ti pangeran marane kabeh arrohimi anu maulas waruya jeung diriwayatkeun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nyarios ya Ibnu Abbas yakunu bakal bukti ala babi adna alil jannati dina panto panghandap-handap nali surga sasabuna 70 naonana hajiban anu ngahalanganana paida jaat tuluy di mana-mana datang sal malaikatu malaikat ila jiarati alil jannati kana jiarah ka ahli surga yaqulu tah nyarita sal hajibun anu ngahalangan kabeh idabu init euy ulah ngaganggu ahli surgana keur ngeunahan laisa lainaun hada ya waktu ziarati atau waktu kunjungan ini bukan waktu besuk ka ditu we lianal mu'minina lantaran sanyana jalma nu iman kabeh yajlisuna eta keur dariuk ya mukminin ma'al huri sarta bidadari keur papanganten ulah diganggu payatana amuna tuluy nikmatan yalul jannah ma'ahunna sartana yuhur patadabu tuluy indit sal malaikatu malaikat wa bada dalika jeung dina sabadana ya tadhabu yajiuna daratang deui ieu malaikat wa yadkhuluna jeung arasuk ieu malaikat alal mukminina kajalman iman kabeh wa yabluguna jeung narepikeun ieu malaikat salamallahi kana salam ti Allah taala barina malur Allah wa yutuna jeung marikeun ieu malaikat lahum kay alil jannah hadiatan kan hadiat Allah taala kana hadiat ti Allah taala wa yaquluna jeung nyararita ieu malaikat innallaha kana lapad innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah yardo eta ridho Allah ankum timarane kabeh hada ari ieu yaqulun mana qauli ta'ala eta mana dawan Allah ta'ala salamun qaulam mir-rabbir rahim summa yunadi tuluy bakal ngagerosal munadi nu ngagero ya alal jannati kana lapad ya alal jannati ya alal jannati ali surga innalakum sanyana eta tetepikeun marane kabeh angtasiu arieun sehat marane kabeh pala tasqomu maka ulah gering marane kabeh abadan dina salawasna moal aya di surga nu gering can rehat kabeh walaisa jeung teu aya lakum eta tetepikeun marane kabeh naon al mautu maut moal aya di surga maut walakum jeung eta tetepikeun marane kabeh asbabu ari kapamudaan sehingga di surga moal aya nini walaisa jeung teu aya badal yaumi eta tetep dina ieu poe naon gumumun kasusah wala hamumun jeung teu aya kabingung aya gumun aya hamun ari gumun mah bingung ku perkara nu geus ari hamun mah bingung ku perkara nu can datang. Duh kumaha aing kamari salah teh nya aing ngomong kamari teh tah eta mah gomun ari hamun mah duh aing isukan lebaran can boga duit can boga baju tah eta hamun wala sakomun jeung teu aya gering wa innakum jeung sanyana marane kabeh fi kulli saatin dina setiap waktu takununa eta bakal bukti marane kabeh fi khairin eta aya dina kahadean wa barokatin jeung kaberkahan walakum jeung eta tetepikeun marane kabeh al aqlu ari dahar wasurbu jeung nginum walaisa jeung teu aya lakum eta tetepikeun marane kabeh naon al baulu kiih walgo itu jeung ngising dahar terus nginum terus tapi teu ngising teu kiih walaisa jeung teu aya lakum eta tetepikeun marane kabeh naon al bulgomur hak moal aya reuhak wal buzaku jeung cidu eueuh wa tamkhitu jeung tegasna leho walaisa jeung teu aya lakum eta tetepikeun marane kabeh naon alqumalu kutu walal barogisu jeung teu aya rametuk wala darnu jeung teu aya reungit wang pasakum jeung ngajadikeun kana pirang-pirang napas marane kabeh tasbihatin kana pirang-pirang tasbih wa irqakum jeung ngajadikeun kana kesang marane kabeh tarsihan kana atawa kieu wair kukum jeung ari kesang marane kabeh tarsihun eta rembesan kal miski saperti kastori wal anbari jeung minyak anbar walaisa jeung teu aya fi azadihim eta tetep dina pirang-pirang jasadna ieu alul jannah naon suurun bulu pirang-pirang bulu jadi aruh buluan ari surga mah kecuali ilal hajibu kecuali halis wal jupunu jeung pirang-pirang bulu panon wadopairu jeung pirang-pirang kuku jadi kelek eueuh buluan memek nga buluan gitu bararotak gitu nya ahli surga mah beda yang di dunia ya anu cawigwi gitu
Wa tulu kulihim jeung ari jangkung sakabehna ya alul jannah mislu tuli Adam eta saperti jangkungna Nabi Adam alaihissalam rata kabeh. Situna tegesna 60 naonana diroan sikuna. Wasinu kulihim jeung ari umur sakabehna ya alul jannah mislu sini Isa eta saperti umurna Nabi Isa alaihissalam. Salah sunat tegesna 33 naonana sanatan tauna keur mujeuhna lalaki keur mujeuhna gaga awewe keur mujeuhna cakial. Wa jamalu kulim jeung ari kagindingan sakabehna ya alus surga mislu jamal Yusuf eta saperti kagindingan Nabi Yusuf alaihissalam lalaki. Wa aswatum jeung ari pirang-pirang sorana ya alul jannah mislu sauti Dauda eta saperti sorana Nabi Daud alaihissalam. Wa holkum jeung ari bentukna ya alul jannah mislu holki Muhammadin eta saperti dedegan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya jeung riwayatkeun an Abi Sa'id Al-Khudri katampi Abi Sa'id Al-Khudri anna usanya Nabi Sa'id qala eta sasauran Abi Sa'id qala ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam adna guropi alil jannati ari pang handap-handapna kamar ali sawarga isnani wasabuna eta 72 naona kubatan kubahna ipang leutik-leutikna tipe terkecil hunian ali surga itu 72 kubah min durratin wahidatin tina titik anu sahiji wa fi jawfi kulli kubatin jeung eta tetep di jeroeun sakabeh kubah kursiun ari hiji kursi berarti lamun 72 geus 72 dijieunna teh min yakutati hamroatina yakut anu beureum. Wa fi kulli kursiin jeung eta tetep dina setiap kursi sabuna ari 70 naonana pirosan amparanana tempat sarena min sundusin tina kain sundus wastibrok jeung kain istabrok wa dibaj jeung sutra dibaj wa min sundusi wa istabroki wa dibaj mutalabisin wa fi jawanibil pirosi jeung eta tetep disagigireun pirang-pirang amparan wasaidu ari aya pirang-pirang bantal minal misatin napisati tina pirang-pirang kain anu alus wala kulli pirosin jeung eta tetep dina setiap amparan huraun ari bidadari wala kulli haurain jeung eta tetep dina saban-saban bidadari sabuna hullatin ari 70 papaes yaro bisa ditingali naon jasaduha jasadna ieu haura mintil kalhulali tina eta papaes bisa ditohong wa yura jeung bisa ditingali naon mahuha sumsuamna ieu hur bijaupi udmiha anu aya di jero tulangna ieu hur carulang hararejo sok aya gini awewe di dunianya dina pipina teh katingali tulang urat-urat anu hararejo pikaresepkeun tawa dina susuna gini ketempo hararejo kitu ngagemat. Wa lau nadorta lau nudirot lamun ditemongkeun sawaidatun salah saurang mintil kalhuri tina eta bidadari ila dunya ka dunya lamun ditemongkeun hiji we lama hata yakin kahapus naon nuru samsi cahaya panon poe wal qamari jeung bulan kalindih ku cahaya bidadari min nuri jamaliha tina cahaya kageulisanana ieu hur walau kutirot jeung lamun dikecelakeun pi dunya di dunya naon kotrotun sakecelakan min ma'i pamiha tina cai cangkemna ieu hur yakunu tabukti naon maul bihari cai na pirang-pirang walungan adban eta nu amis lamun lain cidu da eueuh ciduan teh cai cangkem dikecelakeun satetes we ka dunya maka lautan kabeh bakal berubah jadi amis min halawati maiha tina amis cai na yuhur wa fi riwayatin uro jeung eta tetep dina riwayat anu sejen likulli mukminin eta tetep pikeun setiap jalma nu iman khaimatun ari hiji kemah min duratin wahidatin tina hiji titik anu sahiji wasiatul khaimati jeung ari legana kemah sabuna eta 70 naonana mailan melna wa fi jawani biha jeung eta tetep di pirang-pirang gigirna ieu khaimah al arbaat yang opat gigir opat hareup tukang kanan kiri karosiyun ari aya pirang-pirang kursi wal karosi jeung eta tetep luhureun pirang-pirang kursi
huraun ari aya bidadari pakullu wahidatin makari saban-saban sahiji la taro eta moal bisa ningali kullu wahidah ila sohibuha kecuali nu ngabogaan aya kullu wahidah. Jadi lamun nu batur mah moal katempo diri sorangan bagian sorangan. Wa fil jannati jeung eta tetep di sawarga arbaatu anarin ari aya opat pirang-pirang walungan. Mana nu opat teh? Narul asali tegasna kahiji walungan madu, wa narul labani jeung walungan susu, wa narul khamri jeung walungan arak, wa narul ma'i jeung walungan cai. Waktu si Isra Mi'raj ge kantos ditemongkeun ya ka Kanjeng Nabi. Wa qala jeung ngadawuh sabadum saware para ulama fil jannati eta tetep di sawarga nahrun wahidun ari walungan nu sahiji. Lakin yujadu tatapina dipanggihan pisarobihi dina nginumna ieu nahrun miatu tomin ari 100 rasa satu hiji ngan rasa 100 gitu. Wasairul uyuni jeung ari sakakarina pirang-pirang mata air wal anharu jeung pirang-pirang walungan alati anu tajri nu berjalan ieu lati bainal asjari di antara pirang-pirang tangkal wal basatini jeung pirang-pirang kebon wal kusuri jeung pirang-pirang gedong kulluha eta ari sakabehna ieu sairul uyun kodin pas salat eta nyata papisah ieu lati mintil kal anharil arbaati tina ieu pirang-pirang walungan opat. Jadi di luar walungan opat aya deui walungan-walungan sejen. Wa manaru janjabil anapun ari walungan janjabil wa salsabil jeung walungan salsabil. Dina Quran dicaritakeun janjabil salsabil wa rohik jeung walungan rohik. Pagoiru hadihi madkurati ta eta sejen deui jeung anu ieu dipeuh nu pirang-pirang geus dicaritakeun eta mah beda deui. Naon eta mah? Panon? Paidah hala naon? Paidah dahola. Paidah dahola tuluy di mana-mana asup sal mu'minuna jalma nu iman kabeh al jannata ka sawarga yasrabuna tangararinum yalul jannah awalan dina mimitina minari labani tina walungan susu. Naon sababna? Liana labana lantaran sanyana di susu kana eta bukti laban awalal godai eta mimitin anu sok didahar di dunia sebab ketika urang lair kalam dunia panggalana diinum teh kan susu gitu. Sumaya yasrabuna tuluy ngararinum yalul jannah minaril asali tina walungan madu lianal asal lantaran sanyana madu kana eta bukti asal sabab sipa ieu teh sabab kacageran sok dijadikeun ubar dunia ge di dunia teh geuning aya. Summa yasrabuna tuluy ngararinum yalul jannah minaril ma'i tina walungan cai lianal ma'alan tan sanyenari cai kana eta bukti maun sababal hayati eta sabab kahirupan di dunia. Summa yasrabuna tuluy ngararinum yalul jannah minaril khamri tina walungan arak teh diharamkeun di surga mah. Liana halantaran sanyana ieu khamru kana eta bukti khamru sababal parhi eta sabab kabungah wasururi jeung tegasna kabungah mata pain. Liana jannah talantran sanyana di surga darul parhi eta lembur kabungah wasururi jeung tegasna pirang-pirang kabungah wal baqai jeung lembur kaabadian wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu yasrabun la yabqa tanyesa fi qulubi alil jannati dina pirang-pirang hati ahli surga naon gomun kasusah walahamun jeung teu kabingung. Qala ngadawuh Sa'id bin Musayyab qala ngadawuh Abu Hurairah ya Sa'id, hei Sa'id is'al kudu menta anjeun cek Abu Hurairah Allah kalau ayu jmi'a kana yang ngumpulkeun Allah bayani di antara kaula wa bainaka jeung di antara anjeun pisaukil jannati dina pasar sawarga. Aku tutul nyarita kaula cek Sa'id ya Abu Hurairah hal takununa bakal bukti fil jannati di sawarga naon aswakun pirang-pirang pasar naya pasar gitu ya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah na'am kan tenan li anna Allah lantaran sanyana ahlina ye surga yataparrojuna eta yataparrojuna urang jim yataparrojuna eta gawe leleng langan ieu alu jannah Pikul Jumatin dina setiap Jumat pisaukil hasani dina pasar kaalusan wal jamali jeung kagindingan. Shopping tiap Jumat shopping nanti.
Wa idahabat jeung di mana-mana ngagelebug naon rihun angin mintatil arsi dinanapeun aras tanah sarotah narima sumebar alaim kaya jannah naon almisku kastoi mun aya angin ngahiliweur teh dibarengan jeung seungitna wal anbaru jeung minyak anbar wa tamatoro jeung narima hujan alaim kaya alujana alwalu pirang-pirang perhiasan hujan lagi lain cai tapi perhiasan payal basuna tuluy marake ialul jannah kana ieu hulal wayar kabuna jeung naraek ialul jannah al buroko kana burok sumayarjiuna tuluy baralik ialul jannah minas sauqi ti pasar ila manajilihim ka pirang-pirang imahna ialul jannah wa taqulu jeung nyarita sanisauhum pirang-pirang awewena ialul jannah qad jada nyata nambahan naon jamalukum kagindingan maneh kabeh naon husnan alusna. Jadi lamun ente boga pamajikan di dunia hayang katempona teh nambahan geulis gitunya maka carana teh ajak shopping ajak balanja tah ye ge dari surga teh gitu awe-awe teh nambahan geulis sabada naon sabanja di pasar sabada shopping healing ieu mah awe teh ditanya seuh kita gegeroh kita ngurus budak ditumpakan diajak jalan-jalan taranya heueuh atuh rempag gitu fisikna karuksak naon mentalna ruksak sing boga karunya lalaki teh ulah kitu bere duit bere umur lebaran masing bararungah pamajikan teh tuh cenah hese neangan duit teh rese ka lalaki eta mah naon mana jadi lalaki teh jadi awewe oh ya wa taqulu jeung bakal nyarita saluhunna ahluna ieu nisa wallahi demi Allah qad jada nyata nambahan naon jamalukunna kagindingan maneh kabeh naon husnan alusna kama zada seperti yang tambah naon jamaluna kagindingan kami naon husnan alusna wa riwayatin urajing dina riwayat anu sejen idakana di mana-mana bukti naon yaumul jumati poe jumaah tati tabakal datang sal malaikatu malaikat lialil jannati kali sawarga bil buroki kalon mau burok data ajnihatin nu ngabogan pirang-pirang jangjang paida rokibatul di mana-mana tumpak sal mu'minuna jalma nu iman kabeh alai kana ieu burok yatiruna tahlaliber ialul jannah wayusodipuna jeung maleneran ialul jannah pisairihim dina lumakuna ialul jannah jabalan kana pirang-pirang gunung minas sukari nya benernya tina gula wa mintil kaljibali jeung tina eta pirang-pirang gunung tajri bakal berjalan naon al anharu pirang-pirang walungan wal uyunu jeung pirang-pirang mata air patan butu tuluy narima jadi naon al asjaru pirang-pirang tangkal al mutanawiatu anu rupa-rupa wal mutalawinatu jeung anu beda-beda rupana wala agsonil asjari jeung eta tetep dina luhureun pirang-pirang dahan pirang-pirang tangkal anwa'u tuyuri ari aya pirang-pirang warna pirang-pirang manuk waya taron namuna jeung berkicau ieu tuyur bilugotihim kalawan lugotna ieu tuyur tibalik waya taron namuna jeung nyaranyi ieu surga bilugotihim kalawan pirang-pirang lugot ieu surga di luhur manuk tangkal bari nyaranyi payang ziluna tuluy tarurun yalul jannah min burokim tina burokna yalul jannah payaskununa tuluy cararicing yalul jannah ya kanikmatan luar biasa unggulnya pitil kal manajili dina eta pirang-pirang tempat wa yasrabuna jeung ngararinum yalul jannah min tilkal uyuni tina eta pirang-pirang mata air wal anhari jeung pirang-pirang walungan wa tati jeung datang naon atuyuru pirang-pirang manuk biidznillah kalawan idin Allah taala barina malur Allah maswiyatan barina nu disate kuda ma'alil jannati di payun ahli surga jadi dahareun ahli surga teh sate manuk gitunya daging manuk sabab pangeunah-ngeunahna daging kunaon pangna kadaharan ahli surga daging manuk sabab cenah manuk teh dagingna teh pangeunah-ngeunahna kunaon pangna manuk
ngeunah dagingna sabab manuk mah binatang anu suka bergerak. Jadi cenah cek para ahli, semakin banyak bergerak hiji sato maka semakin ngeunah dagingna. Mata pangeunah-ngeunahna dahareun ahli surga teh daging manuk. Nah aya dina Qur'an teh kumaha teh aya teh. Aya dina Qur'an bahwa dahareun ahli surga teh daging manuk tadi dege aya di sate daging manuk teh. Payakuluna tuluy dalalahar yalul jannah min hatina imaswiyah sumayar kabuna tuluy naik deui al burok-burokahum kana burokna yalul jannah jiga keur urang hilingnya eureun dahar gitu. Wayar tailuna jeung ararindit yalul jannah min dalikal manzili tina eta tempat. Payati tuluy datang kudamahum dihareupeun yalul jannah naon jibalun pirang-pirang gunung minal miski tina kasturi wa nahru salsabili jeung walungan salsabil wa janjabil jeung janjabil tajri berjalan ya nahru min tahtil jibali dina endapeun eta pirang-pirang gunung. Wa yarawna jeung naringali alul jannah pitil kal manajili dina eta pirang-pirang tempat al qusura kana pirang-pirang gedong wal qobaba jeung kana pirang-pirang kubah wal karosia jeung kana pirang-pirang kursi min yaquti amaro tina yakut anu beureum. Walaya jeung eta tetep luhureun ieu kusur annabiyuna ari para nabi kabeh wasyuhada ujung pirang-pirang maut syahid qaiduna anu caralik kabeh palamai yaro tuluy samangsa ningali sal anbiya para nabi wasyuhada ujung para syuhada al mukminina kajal iman kabeh yut imuna tamere dalahar ieu anbiya jeung syuhada ka ieu mukminin nyarubuhan wa yasqauna jeung marere minum ieu anbiya jeung syuhada ka ieu mukminin wa yarawna jeung naringali anbiya jeung syuhada ka ieu mukminin minal kaksil yakutiyi tina gedung anu dijieun tina bangsa yakut wa ba'da dalika jeung dina sabada ieu yut imuna tahayibu ngagelebuk naon rihun angin min tatil jibali dina handapeun pirang-pirang gunung alal mukminina kajalma anu iman kabeh wal anwaru jeung ari pirang-pirang cahaya tal mangu eta ngacorilat ieu anwar alaihim ka ieu mukminin muna muta'aqibatin bari anu silih ganti kal barkil khotipi seperti kilat anu nyamber jika disko cet gitu ajeb wa fi jawfitil kal anwari jeung eta tetep di jero pirang-pirang cahaya akdahun ari aya pirang-pirang wadah mamluatun anu dipinuhan min syarabi tahurin tina inuman anu suci tur nyucikeun walakin layu lamu tetapi nanti dikanyahukeun sahaman jalma tukti anu mere ieu manhadil akdaha kana ieu pirang-pirang wadah ala aidil mukminina kana pirang-pirang leungeun jalma nu iman kabeh sumayati tuluy bakal datang naon annidau panggero kumaha ceuk panggerona ceuk panggerona teh kieu ayyuhal muttaqun hei anu tarakwa kabeh pi dunya di dunya kuntum bukti marane kabeh mahrumina eta nu dihalang kabeh min lada idiatina pirang-pirang kaljatan inu kabeh wa min naimi jeung tina pirang-pirang kanikmatan inu kabeh di dunia mamane teh dihalangan ayeuna mah abtoru kudu duka marane kabeh di dunia mah sagala teu gablek sagala teu boga al ana ayeuna minhu tina ieu mahrum saroban kana inuman tohuron anu suci wa qulu jeung kudu ngadalar maneh kabeh alana ayeuna min lada idini amil jannati tina pirang-pirang lejatanna pirang-pirang nikmat surga payaqulu tuluy nyarita sal mu'minun ajal iman kabeh ya robbana nun Gusti pangeran abdi wa anta nyata ngajangjikeun Gustina ka kami pi dunya di dunia anadrop kana ningali lawajika kana rare Gusti walakul pajing teh sulaya eta tetep piwadika dina janji Gusti tapi anger we nu dipentam hayang ningali dat Allah pabainama tuluy dina waktuna hum ari alul jannah piadal maqoli eta aya dina ieu caritaan idyati ujug-ujug datang naon sayun hiji perkara mislul gomami anu saperti mega yadharu dohir ieu gomam
yadharu dohir min jaupim tina jerona yogomam non anwarun pirang-pirang cahaya sumayur pautur di leungit kenaon al hijabu tutup pat ya tajalli tuluy narima tajalli naon nuru jamalillahi cahaya kagendingan Allah taala bena malur Allah kal qamari seperti bulan lailatul badri dina peutingan purnama palama yaro tuluy samangsa ningali sal mu'minuna jalma nu iman kabeh jamalallahi taala kana kagendingan Allah taala bila kaifin kalawan taya kaifna wala jihatin jeung taya jihadna sabab lamun aya kaif jeung jihad berarti Allah mau masalah ya tadarruna ta DPD piyalul jannah wa yasihuna jeung ngajarrit yalul jannah bihai sutasilu kusakira-kira nepi naon aswatum pirang-pirang sorana yalul jannah ilal arsi ka aras tinggorowo siga ningali jiga jelema ningali artis nu didolana woi Ariel gitu wa yakununa jeung bukti yalul jannah walihina tanu paroho kabeh tergila-gila melihat sang idola sumaya srobuna tuluy ngararinum yalul jannah saroban kana inuman tauron anu suci summa tajiu tuluy datang deui naon kuluhum pirang-pirang akana yalul jannah ala rusim kana pirang-pirang sirana yalul jannah payakununa tuluy baruk yalul jannah mustagrikina etanu kakerem kabeh pirizki dina rizki bakat kuloba wan ni'ami jeung pirang-pirang nikmat palamma tamma tuluy samangsa nyampurnakeun salu Gusti Allah fi arsatil kiamati dina pirang-pirang bagian kiamah as-suala kana pertanyaan wal hisab jeung kana hisab ya suku tabakal ngagiring sal malaikat tu malaikat annasa ka manusia ila mabsolis sabili kana pirang-pirang perpisahan jalan sumaja tuluy datang naon al hitobu hitob minallahi ti Allah taala baina malur Allah payaqulu terus ngadawa Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun uyahna jalma nu dosa moal kabagean tetaplah sakitu emeh ditutup biasa ieu nu omen teh baca heula Muhammad Ubay Badar hadir haji alhamdulillah istiqomah Anton Kartono berkah ajengan amin ya Allah ya rabbal alamin Soni teh Algaruti wios telat oge madep dewe pangursa amanah atuh telat Kang Soni ijidin sajirin masyaallah tabarakallah amin ya Allah amin Haji Baim giring hadir mangga Kang Ewon Nurjaman teti Cineam Karangjaya alhamdulillah abdi tiasa manco alhamdulillah Purkon Nur Hakim giring ngos pangursa nuju ngangkleung di Selat Sunda mudiko ka Lampung ya Purkon cekap sakitu wallahu alam bisawab Rabbi apana bima alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanas